Rutinitas sapopoe ibu rumah tangga naon di lamun teu ti sapu ngepel gerohaneun eta we dicabakna teh heueuh kali-kali mah hayang nyebakan nu bareureum nu bari 2 harejo ungu teh tah di dieu ge urang sapukeun lah ieu belahan dapurna heueuh da geuning geus ngararebul ngarares teu geunah urang sapukeun we barudak mah heueuh biasa geuning barudak mah sarakola aya si nyimun mah jeung bapana da bapana teh poena teh pere jeung ita rek heueuh ngumah motor cenah tadi geus nyebor nya eta atuh kadang-kadang mah biasana sok pareum wae cecai ta ina mah leuheung ngocor di dieu ge mempeng si nyimun lagi keur anteng jeung bapana ngomecai urang mah rek langsung we gegero heueuh sok mangpang meungpeung geuning ari ibu-ibu mah mun anu nyekel budak teh tahu budak keur anteng teh wah naon we anu bisa dipigawe ti heula geuninganan ari teu kitu nungguan budak anteng heueuh bageurna mah iraha geuningan matak budak keur bongoh budak keur anteng sangseng nya ibu-ibu rumah tangga mah geuning anu geus non anu embasikeun boga budak leutik mah wah hese kudu ngadaguan heula kadang-kadang ngadaguan peureum karek urang bisa borora angguan peureum boros beres gegerona tuluy we teh ka perkamaran heueuh da geuninganannya ulut penting hese can dibareresan heueuh nya eta barudak borora nya eta mun isuk-isuk arek di sakola teh wah riweuh nguruskeun budak borora inget kana pangheesan tetap langsung we urang bereskeun urang entepkeun eta si bantal-bantalna oge heueuh tong salpoknya nya meureun saprena eta teh keneh heueuh ieu kacaina ge kakarek ngocor gedeuna eta teh geus teu lila geura sok saat deui tadi ge cek bapana teh hanyakal cenah ngumah motor pek teh saat deui tuh nya cekeng teh ada barudakna ge teh penting adalah dir geuninganan nya teh kementakeun kembay teh geus arek 2 minggu sapre can diganti-ganti kembay da moal matakna naon meureunnya 2 minggu teh ganti oge keur wararegah jaba caina ge wah tantrum ku cai mah ayu sumah do mah wegah nya teh sok berdrama beres nu kamar hijina di tuluy we ka kamar hareupna heuy bagian kamar para tong-tong para parawan tong-tong geuninganan beres iteu nya beresan kamarna tuluy we urang teh nyokot sapu seperti biasa urang teh kos nenek seher maksudna teh disihir geuningan sok momoa sapu lain ini sihir mah kitu lain teuing kita dina dongeng mah geuning dina putri-putri mah karar itu mah rawa sapu geuning nenek bagian kamarna geus beres tuluy we teh bagian ka tengah imah heueuh geus sagala beres mah urang bijilkeun we si runtahna jung burukeun ka luar tong hayang ngarampih wae maraneh teh tadi ge coba pana teh kekeluhan mah cenah si nyimun ieu midil cenah coba bararasa burukeun urus saurang manian heula ieu si nyimunna arek cekeng teh nya langsung we urang teh beres sasapu teh langsung keluar ning itu urang menepek teh heueuh we meuni loba eta midil meuni bau ka itu ka dieu paingan bapana ge geus teu kuateun geuningan ngamanian ge di luar we moal di jero da heueuh da bari poyan kitu bari moyan budakna jadi geunaheun haneut da geus beres urang bawa ka jero urang bajuan itu buru-buru gini itu mung cicing keur meujeuh-meujeuhna sagala rupa meujeuhna ngabalatakeun meujeuhna bele meujeuhna wah pokona meujeuhna riweuh we gede ka sabar teh kieu meureun nya ngurus umat leutik mah geuninganan urang keur dahar midil kadang-kadang urang arek dahar ulaheun hayang ngagantung nyot-nyot nya eta kitu teh atuh kudu gede kasabaran tah jadi indung-indung teh meureun ayeuna mah karasa ku urang geuningan kieu baheula lagi indung urang teh meureun nya beres ngalus kam si nyimuna tuluy we